Aya ulah. Yeah. Petak ulah hareuti umana jadi obat dina bangsa jeung gaya urang kudu sederhana ya kade joget ya petak ulah hareuti ulah mun jadi obat hirup kudu seger tengah betul urang geunah pati make bakal geunah awas hey tapi di zaman hey jelema hampir dua sok hayang menang sorangan sok hayang menang sorangan tepaduli kadulian ulah menang tapi di zaman ayeuna jelema hampir dua sok resep silih omongkeun sok resep silih gorengkeun sok resep silih dedekeun atak ulah hareuti ulah mun jadi jelema hirup kudu seger tengah batur geunah urang geunah pasti nage bakal ngeunah Musri hey 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 ulah hareuti mun jadi jelema dina basa jeung gaya urang kudu sederhana matak ulah hareuti aya mun jadi jelema hirup kudu seger tengah batur geunah urang geunah pasti nage bakal Bapak Haji ya Bapak Haji di balik karya bagaimana joget bang tapi di zaman ayeuna jelema hampir sarua sok hayang menang sorangan sok hayang menang sorangan tepaduli kadulian tapi di zaman ayeuna jelema hampir sarua sok resep silih omongkeun sok resep silih gorengkeun sok resep silih dedekeun awas matak ulah hareuti mun jadi jelema hirup kudu seger tengah batur geunah urang geunah pasti make bakal ngeunah awas tapi dicampur ayeuna jelema hampir sarua sok resep silih omongkeun sok resep silih gorengkeun sok resep silih dedekeun matak ulah hareuti ulah mun jadi coba hirup kudu seger tengah batur geunah urang geunah pasti nage bakal geunah secara rea geunah deui